Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Manbesot. Kali ini saya lagi ngambil cacing. Bukan namun yang nyaho tuturkeun weh. Tuturkan terus iya orang di tengah cacing teng kalah naon. Penasaran serangan mah. Ngala cacing geus siap aya nama cemon. Gaskeun. Tuturkan pokoknya mah teuing dek kalah naon orang kita apa. Aya wae Mang Diman. Halo guys, saya sudah sampai ke lokasi yang kita dituju. Kali ini, Weng, mana di cacingan tadi teh? Beresan? Iya, Heeh. iya mun kita siap karena iya dek kalah naon iya. Naon engke tempokeun. Asa teh ngalarti aneh-aneh wae alat teh. Iya. Kumaha itu? Kalau aing teu ngarti ieu dek ngalah naon ieu. Saksian we, ieu. Bisisan apal mah nya, bisa yang apal. Ieu keur naon ieu? Bawa we ka dieu. Ya, sekarang sudah sampai. Ini lokasinya kita tuju. Karena di sini ada sesuatu untuk bisa dikonsumsi. Ini kan air hurunya, susunya air sirah cai. Saya coba ini di sini pasti ada sesuatu lah, nggak tahu ini apa ya. Kalau mau tahu ini silahkan, ntar pasti kamu tahu. Soalnya ini dalam. Weng, mana atan alat-alatna weng? Naon itu ngalah naon itu pogona ya teh. Sok we ka dieu tempokeun. Mun hayang apal mah. Tiga nyahonya geus apal mah. Tuh jero euy. Nih guys, kalau kamu mau tahu ini apa, hewan apa nih? Tuh. Mana eta naon? Wih, Tuh, ini hewan apa sok? udang. Udang. Ini udang tawar. Ya. Tuh. Udang tawar. Lumayan, baru dapat satu ya. Sekarang kita turun. Ku teu ngarti alatna teh. Aya we. Biasa mah udang sok useup. Ieu mah tingali ieu. Kuno kieu ge penting mah menang. Aya we alatna teh Mang Diman. Aduh, Oh, padahal dia mah bagian newakan we. kurang wadahan ieu. Tingalikeun. Udang. Aya wae alatna. Ini mah samung panjangnya.
tuh. Ih. Mana euy? Anjing. Masuk. Aing penasaran tiris oge. Kieu geuning ngajarkeun ngaudang teh tuh. Kieu tuh. Ayo euy. Ieu tuh. Eueuh euy. Jong ieu euy. Mana ya Mang Diman besot kumaha mana menang can Menang. kumaha cik carana teh Kabur kana jero liang mah. Tenang gitu. cacing di mana Gas. Udah dapat. Ngapit. Aduh ya, gehel deh. Terus sampai gelantungan. dapat deui Apa? Kabur. menang can Mang Aing mah di jong wae euy. Matak bikin penasaran ya teh. nyapit euy Iya nu ngaranna udang teh Mang Diman nu jadi penasaran sorangan teh ieu kenaon memawa kawat cen teh jeung cacing tah ngalah cacing sagala ieu ngalah nu kieu patut ieu Tapi ngeunah digoreng. ngeunah jigana mah digoreng teh nya kameramennya asli atuh asli ini kuat pisan ya wah lain urang nikmat deui. pasak dewe lah jeung Mang Diman pokokna mah Mang Diman segala bisa antep kan masak lagi ku Mang Diman bisi salah atuh serangan mah tinggal dahar we di dieu tinggal dahar kameramennya. Mana udah dua? Iya. Halo Baraya. Cara ngalaudang gampang, arek ku cacing, arek ngeueum seperti boga jangot, gampang ngeueum dina cai. Tah engke udang teh makanya rapid di dieu. Contohnya ya kieu ya. Tuh, ngeueum kieu. Tong dila teuing 5 menit we. Tuh. Iya, nah apa jangot oke. Udah gampang. Soal udang. Kumaha mun dicapitna ku ieu Ah, ngeri tuh kan gampang tuh mantap kumaha mun dicapitna ku ieu jangot ieu wal daekeun ku eta mah mantap lur. ngala udang geus beres ayeuna mah urang pasak kemon. Alhamdulillah Baraya ieu menang sakieu urang pasak we nya da urang teu kuat beuteung geus lapar. Kumaha Mang Diman cara masakna ieu? Kalem masak nama ayeuna we ayu lah kaburu beurit. Siap. Gas. Alhamdulillah Baraya ngali di lemur teh nya di kampung gitu ieu mah. Cai ngalikeun curcol pemandangan wah indahna songsa ieu malah naon Mang songsa ieu songsa Alah di leuweung mah saung usaha penting mah urang ulah ngaruksak keun atau keun paling oge moal diunag moal ieu teh muah tuh ada tau kan pakai hiburan masak
Lihat guys, nih lumayan. Wah. Udah semua ini. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena, iya, Kan menyesuaikan. iya sebenarnya. Mau minta kasang una. Silakan toh. Wah, kita aja turun kan. Baik toh. Alhamdulillah guys, udangnya udah matang. Sekarang siap santap. Nih udangnya. Aduh, Wow, pada besar sekali. Wow. Coba cicipin dulu ya. Dari kepala sampai ke ekor. Hampura kameramen, anger cek aing oge kameramen mah karasa ku aing. Hampura. Nikmat kameramen. Ah, dengan Kang Yurgi deh. Mantap. Sok we lajeng asal ganti nawe badag. Mantap. Jenahnya Terus capek atau apa perakan orang alam sahabat. aing nggak bisa kameramen. Mantap. Ayo, anu nyakit jangot Kang Diman. Wak guys. Iya, menahan hirup di gunung kesegala disampaikannya. Asa orang dek neangan, berenang gitu. Jangan loba di leuweung mah. Naon wae bisa dikonsumsi. Orang mata tadi mikiran sugan tadi dek ngala udang, udah ngala cacing teh. Data apa tuh ngala udang kudu kuuseup. Apek teh. Aya wae Mang Diman. Nah, Nuhun pisan anu terus nonton petualangan kami nu aya di posisi aya di gunung. Nuhun pisan anu pas nonton video ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Sunda Pais Channel. Gaskeun.